balak. Iya. Ampun, yo. Ih. Apa tadi kita papasan dalang urang geuningan. Aduh, sange siapa mereka? Ayo we. Apa? Hei. Orang. Naon? Ieu teh naon make dipapasan atuh urang mungkin ngariut kade mungkin leutik, tong dipapasan ya dalam teh. Nah gitu ya bakan urang. Eta nu abah ieu pan urang meureun. Abah urang ieu. Kunaon make dipapasan atuh beak meureun paingan. Aduh salah urang mungkin ngariut mungkin ngaleutikan di papasan ngausum. Teu meunang kitu. Coba lain aki-aki toh. Apa dia tebala kakek urang ayo dikit di papasan dikit sebagian urang meureun ieu teh. Hah? Jalangan urang gawir anu urang. Kunaon make dipapasan ieu juput dina atas batu mah supaya ulah robah yang bejaan ya tabanya. Hah? Anu dimenangkan ku agama semprot. Jadi teu robah ieu. Ayo di papasan kieu sok ngausum contohkeun sok lah gitu tuh di papasan kieu. Otomatis tuh rada ngalegaannya. Usum pasti beak sama urang. Wah, pakai beak sagala. Iya oke kakek daripada balaki ya ku urang geus di papasan. Disemprot cek urang ge meh teu robah, meh teu ngaganggu kanu batur. Disemprot mah anger. Ieu moal robah. Di papasan ke batu beak paingan sama urang asa mungkin ngaleutikan itu ngausum teh. Urang ngobrol jeung pamajikan heuh nya asa mungkin ngariut. Kapan ya ge aya batasna meureun kakek tah ieu teh batesna. Dengekeun. Hah? Dengekeun kadekeun heula. Wah, sok tah lamun di papasan kieu tah terus teh nya tuh. Tuh ka bawah jeung taneuh mengka itu mungkin hayo we maju urang teh galang teh mungkin namahan ka dieu mah lah. Lila-lila beak salah urang teh meunang kieu kalau kuan. Nah, nya apa gawean kene urang meureun ieu teh. Gawean ieu urang oge. Cek urang oge aturanana nu kieu mah semprot. Urangnya da teu wani, urang sok disemprot we wates di batur mah nya teh keun diomongan kieu. Oh maneh we meureun diomongan batur mah dahar henteu. Teu kumaha pokona kudu kapaham mising batur oge kitu bah. Batur oge pasti kitu. Saupamana ieu saupamana ieu dengekeun ieu. Lamun ti dieu misalna ngagubrag gede urug, taplokeun deui. Lain kala dikorawot. Ari geus ngagubrag mah geus ka dieu keumeureun ku urang di bawah urang kan. Salah, kalpan kitu salah. Teu meunang kata kitu teh. Mah kita menang sakala nya. Teu nyaho. Teu meunang kitu. Di papasan kieu mah atuh beak, atuh teu balik teh abah mah. Anya kakek geus ngitong lobakeun mangkong mah. Geus imah semprot ngitong lobakeun mangkong. Wah ieu kena bakal ditaplokan deui meureun kakek lamun taun teh mah. Sok panada jeung di batur mah padeukeut sawah jeung batur tapi banguseun iwati jeung abah. Jeung mana jeung banguseun teh mah dieu teh sawah sia ieu teh sawah urang. Mah dieu teh kudu dibabat ku aing teh meureun. Mun kamu cang-cangasan kieu patut gila. Pikiran. Ieu teh galang nu saya teh nu galang teh ieu nu saha ieu teh saha ieu teh. Galang nu saha. Tah ieu mah bagian maneh meureun sakitunya. Ieu mah bagian urang kenapa bagian mah? Ieu galang nu saha? Nu saha galang? Ieu teh bagian maneh nya? Lain sok jawab heula bagian-bagian ieu sawah nu saha? Anu urang. Tah ieu salah ngaku kitu nu salah yakin aturan. Kumaha coba sok. Bagian urang. Ieu mah galang jeung gawirna kabawa ka dieu. Lamun di papasan ku abah, di papasan dengekeun ieu kudu jelas wae jeung aki-aki mah. Di papasan kitu tuh nya. Jadi ngalegaan tuh di papasan kieu mah bener teu. Ngalegaan ka korowot. Hajeun ka oge beuki ka ditu salah urang bikin ngaleutikan teu meunang kitu aturanana pokona mah kade. Pan ieu teh meureun ieu teh jadi tadina urang handaplokan kitu nih nya kae ja. Ieu teh kuduna mah kitu tah handap. Ieu teh bagian urang keneh. Tah lantaran ieu teh tuh heulikan. Kuduna 40 di mana di bidang sawah. Abah mah yakin ka nyaho. Lamun teu digawirkeun kieu, lamun langsung ditutugkeun kieu otomatis ieu bakal urung. Tak mungkin kakek tak mungkin moal rusak moal. Aturan jeung lain jeung anu teu nyawah mah jeung teu taeun sawah mah yakin. Da kuduna mah ngelot kakek ieu teh. Ngelot teh kuduna mah. Ieu teh bagian urang keneh. Tah, ieu pantat urang. Ngelot teh lamun bangunan kudu ngelot. Kieu mah kudu dikitukeun tah. Digoler hanyakeun teh. Di mana-mana ge urang sok ngelot wae. Kalau mak urug di mana ge urug. Ngelot alus, ngelot mah daripada itu. Tah, ieu teh bagian urang keneh. Tah kuduna mah kitu tah kakek tah. Lamun keukeuh jeung keukeuh abah wayahna sok we anggeuskeun ku abah ka itu kabeh. Tah ka itu kabeh nya hek anggeuskeun. Lamun urug abah wayahna kudu ngayakeun duit ka urang. Lamun tika urug lamun dipepaskeun jelempengkeun ka itu. Hek sok gawean urang moal ngulahkeun. Lamun urug rasakeun pokona mah.
Nah. beak ta sawah kabeh pake gede denda ieu tanu urug ieu sok tuluykeun ai rek bedogong Iya, aing deket si kakek mah kitu patut nih aing. tuluykeun Teh sebagian urang kene sakosen mah ieu teh lamun mat kitu teh ta ieu teh. Sabaraha jeugak kakek. Aya 40 kilo, 40 nah sok tuluykeun lamun urug didenda ku urang Nah, heh tuluykeun ai rek bedogong mah ke pugu ieu teh galang urang pusing aing teu cereg teh obas lamun taeun pokona mah heg ayeuna tuluykeun pagawean kitu lamun urug isukan pageto rasakeun beak di sawah urang pusing aing mah ini jangkor gitu lah teh sing ngajedog dari dia abang kena pagirigir sawah jeung sia di kitu kain teh banget sih kakek mah aing ya teh bagian urang kene sakudana mah tah ya teh tah digelot sakudana mah ya teh bagian urang tah nah bagian di aku ku si kakek ngelot kos kana bangunan we dasar lain tukang nyawa hese jeung tukang nyawa sok aturanna tatanyakeun kanu nyaho mapasan galang batur mah teu meunang abah dasar eueuh ka nyaho geus ka jenting tong nyawa dibeli ku sawahna ge kabeh pusing aing atuh abah teh sia wani mah 100 juta wanita ya tuh wani entong sia wanita wanita 100 juta wanita ampun aing si kakek kayo heng bapak ya teh lu aing kene ya teh aing ampun aing baraya subrek